Hai. Kurang labrut segede badag. Yuk. Yuk, come on. Liang euy, gede euy. Bener liangan cicing tong adieu. Udah haba. Coba nih ayaan euy. Belutang gede ieu mah ieu hayang. Doakeun doy. Capek wae di mekeun. Buah-buah garing mah euy. Garing teh butut. Gerang euy. Oh, berat anjing. Doi. Doi menang gede doi. Pang bedoakeun. Naon euy? Ya kunaon goblok teh. Karang ngajul ka hanap sia tolong belum nek. Bantuan dol aing. Murah ka hanap juga anu belok. Bantuan doang. Gas anjing. Ya ku aing asa mau tanagaan sama ah. Awas mun teu beunang anjing. Sok buka si benang. Bisa teu? Alah bagong ngait anjing. Anjing. Ah, dibisaeun sama. Ah itu yuk sagadeng bro. Ayo buah. Benang badag. Di mah olahan waduh tah. Aduh. Mana yang itu teh? Mana liang itu? Ah, Toradu ieu. tata tani. Tah yang heuyeuk. Ah, hawa dua mana yang mah euy. Kasih gram ku aing sia. Bram. Hah? Wilayah urang dipakai. Naon teh karena? Wilayah urang dipake. Kusaha? Teuing. Walianan bagoy teh bukan teu ngeulang ku barudak. Di mana, Doy? Tuh di situ tuh. Ih, heueuh bagoy wawanianan. Buru euy. Lah tadi kencreng teuneun. Bisa lepas bulu paling gelut. Aku hantam. Oh, orang sacun euy. Hai. Karena naon sih jadi Kela. kedengarannya ke naon ieu? Karena naon sih burung ngajawab? Aing ke nguret atuh. Ieu daerah kawasan urang ieu. Naon maksud make nguret di dieu bangun ngajak baku hantam. Hah? Naon daerah maneh? Dengekeun kela. Video nikah ditu apal teu saya. Nu batur. Eta apal nah tuh. Nah, ieu mah panite pakuran. terus nyarango itu lapak kurang itu kekuasaan ti dieu sampai benyot teh kekuasaan urang. Ieu masuk ke munur. Asas Munur. masalah Rek naon itu make ngajak mundur. Tong mundur. Rek naon itu jika orang lagu wae. Bawa kecering. Tolong lah kamu. Nah, dah di sini aja capek euy. Mane udah geula nya aing cokot barang suririt. Aduh, jadi nyebut bro. bener ieu mah. Anya. Ah, kene teu. Ah, sorangan euy. Ya, sorangan. Jadi ke mana? Lah, antem lah. Bertemu serangan bro. Ayo. Woi. Woi. Sok. Sorangan. Eta sok. Ya sok sorangan ieu sia mana? Buat mana tadi sok nyarekan aing nganian sok. Jun bu teh waktu lah. Tuman kieu mah lah. Ngrekeun lah. Si teh. Woi. Ica lah. Ada ibu-ibu guys. Itu baru dakar naon nya euy jiga rariweuh kitu juga garlut moal bener ieu mah di sawah urang. Lumayan mah. Hai. Jangan eta teh garlut teh, moal bener eta galangan urang. Sia beunang ngomong. Sia tadi rek naon manian ka aing heuh? Heuh? Rek naon? Sia naon tadi? Kelak. Wah, bener aya si.
Kunaon itu kunaon maneh teh? Aing rupa-rupa maneh mah. Menyahon bapak maneh sia carikan burukan.